Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp, down. Habuminanas, habuminallah. Tak kenalkan teh. Tepangkeun nama Abi. Rangga, nami Abi. Rangga Diansarun Tuboy. Di kelas 10 IPS 3. Dina waktu sieu Abi bade nyaritakeun sasangkala sang kuryang Tangkuban Parahu. Dina hiji mangsa dicaritakeun aya hiji putri anu geulisna kacida di Jawa Barat teh. Namina teh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teh boga anak. Anakna teh ngaranna Sang Kuryang. Anu kacida kasetna jiga Abi. Sang Kuryang karesepna teh ngaburu sasatoan di leuweung. Sang Kuryang dibaturan ku hiji anjing hideung ngaranna teh Tumang. Sang Kuryang lain kata anjing eta teh lain sawajar anjing, nu sabenerna anjing. Eta titisan dewa nu mangrupakeun bapana Sang Kuryang, bapa kandung. Dina hiji poe Sang Kuryang jeung Tumang mangkat ka hiji leuweung. Nah kunaon pas Sang Kuryang nita si Tumang ngudag buruan ka leuweung, si Tumang bungeun nuturkeun ka hayang Sang Kuryang. Akhirna si Tumang diusir ka jero hutan ku Sang Kuryang. Santos Sang Kuryang balik deui ka istana, Sang Kuryang nyaritakeun kajadian ka indungna nyaeta Dayang Sumbi. Ngadenge carita eta, Dayang Sumbi teh teu cicing tapi ngambek, ngamuk kacida, teu sadar. Teu sadar. Akhirna Dayang Sumbi nakol sirahna Sang Kuryang make naon panyuk. Make panyuk. Anu dicekalna. Sang Kuryang ngambek, terus akhirna Sang Kuryang langsung mangkat ngembara ninggalkeun istana. Istana kerajaanna. Sapra kajadian eta Dayang Sumbi nyesel karena tos ngalakukeun eta ka Sang Kuryang. Nah hiji wangsa dewa-dewa masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet ngora jeung kagelisan anu abadi. Entas lami pisan Sang Kuryang mangkat. Akhirna Sang Kuryang mutuskeun balik deui ka istana. Tos nepi ka istana, Sang Kuryang ningali karajaan teh tos beda pisan. Di dinya oge Sang Kuryang teh ningali awewe anu geulisna kacida. Jadinya ningali tina kagelisanana, akhirna Sang Kuryang aya niat jang ngalamarna. Sabalikna oge Sang Kuryang teh sosok jalmi anu kasep jiga Abi. Nu matak nyieun Dayang Sumbi oge resepeun. Hamuda eta teh dina hiji poe Sang Kuryang caritana bade pamit izin bade ngaburu ka leuweung. Sang Kuryang minta Dayang Sumbi pangarapikeun tali nu dina sirahna. Dayang Sumbi reuaseun pas ningali aya urut bareuh tina sirah Sang Kuryang nu arek jadi calon suamina eta teh. Urut bareuh eta persis pisan kos anu anakna baheula ngarantau. Dayang Sumbi merhatikan terus dipikir-pikir banget oge mirip pisan jeung anakna anu mangkat harita. Dayang Sumbi mulai ngarasa curiga. Akhirna Dayang Sumbi niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat. 2. Nyata kahiji, Dayang Sumbi hoyong pamulai teh ngabendung Cai Citarum. Kaduana Dayang Sumbi hayang hiji parahu anu badag pikeun nyebrangkeun Cai Citarum.
Kadua syarat eta kudu tos dilakukeun sancan panon poe mulai bejil. Dina dia putih kita kene sangkuriang mulai ngalakukeun dua syarat eta. Sangkuriang mulai ngalakukeun dua syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngerahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudkeun dua syarat. Dan Sumbi mulai ngayalaunan pagawean sangkuriang nu sabenerna hampir beres. Dina waktu eta keneh Dang Sumbi oge mulai marentahkeun pasukanana pikeun ngabantuan si sangkuriang ngajieun sampan parahu jeung ngajieun bendungan teh. Make kekuatanana akhirna sangkuriang ngabobol bendunganana nu tos dijieunna karena ngamuk da sabab panon poe teh geus bijil. Terus parahuna ditajong nepi ka ngagubrag labuh sampan parahu eta ngalayang jeung akhirna ragrag dina hiji gunung anu ayeuna disebut gunung Gunung Tangkuban Parahu. Sakieu wae anu bisa ku abi dipihatur. Subrek.